Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Tantan Hamdani di kelas 12 IPS 2 bade mintonkeun monolog anu judulna Hampura karya Yuli Yulita. Ngenalkeun ieu aing Juki, jajakan pangkasetna di lembur. Saha nu teu nyaho ka aing? Anak juragan sapi di lembur nu kawentar ka mana-mana. Naon anu teu bisa ku aing dicumponan? Kertas beureum jeung gula mah jadi kaulingan aing sapopoe. Jadi sagala kayang ge kacumponan ku aing mah. Naon kurangna aing? Sawah lega, mobil boga, emas ge loba, sapi komo. Kasep beunghar mah komo. Dasar Juki, eueuh nu kurang eueuh. Aing bogoh ka Cuneng, wanojan aya di lembur aing. Anu beungeutna ngadaun seureuh, bulu panonna centik, bibirna ipis, irungna bangir, awakna lenjang. Deuh, saha teu kabeng bat. Ingat harita manehna mun rek indit sakola, ku aing dianteurkeun. Buruan imahna jeung sakola jadi saksi cinta kuring ka manehna. Dahareun nu dipikaresapna dianteuran unggal poe. Tapi nah ayeuna jadi beda. Nah, si Cuneng ninggalkeun aing. Hoyong naon Cuneng teh cik? Sawah, mobil, emas. Atuh nu kitu patut masalah Cuneng mental geus dibere dina keneh. Kesel aing mah ka maneh teh Cuneng. Nah teu ingat kitu harita maneh ku aing dianteurkeun sakola unggal poe. Apaan sagala karesep ge dicumponan? Teu kaop ku aing dileuleuyan maneh mah. Yeuh dengekeun. Ngan ukur maneh nu wani ngulenkeun aing. Boga naon maneh teh? Ngarasa geulis. Yeuh loba nu geulis mah. Tapi da dipikir-pikir Cuneng mah memang geulis sih, mantak Juki kabeng bat gitu. Nah ya nu sejen ya teh Cuneng teh. Ieu dengekeun. Aing teh nyaah ka maneh. Moal aya duana nyaahna ge. Tapi nah maneh beuh ngabalieur. Tuh tempo aya kembang 7 rupa, boneka jeung jarum. Tempo neng. Eta kanyaah aing. Kumaha karasana? Nyeri, leuleus, teu walakaya. Aing teresep diulinkeun. Naon anu teu bisa ku aing dicumponan? Ngaheureuyan maneh ge ku aing mah dilakonan.